Assalamualaikum sampurasun wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan. Hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nu sami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui. Hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Tapi Mang Diman teu wani gagabah jual asup patepas imahna Johana ngadon ngajanteng we di buruan. Ningali kitu Johana ngarti gancang turun mapagkeun Mang Diman anu ngadon ngajanteng di buruan imah. Ih ari Amang Diman bet ngadon ngajanteng di buruan kitu, hayu katepas cek Johana. Mang Diman netep antep ka Johana alir umpama nu nembus kana jajantung nyidik-nyidik paroman Johana bisa aya nu nyurigakeun meureunan. Song munjungan bari ngawalon, ampur Ajang Uju manggeus norojol deui yeuh ka dieu. Walon Mang Diman miceun geteran hatena anu keur teu paruguh. Ih nya bae atuh Mang Ulin mah masih ngual proge kuring atoh nu aya batur ngobrol da tatangga di dieu meh kabeh kakarota langka aya nu cicing di lembur. Jadi kuring wungkul tara ka mana teh gulak kiluk sorangan we tembal Johana. Hehehe nyakeun bae atuh Jang Uju, cicing di lembur oge da tetep batur mah arapaleun Jang Uju. Mang Diman seuri kapaksa harita ngaladenan ceritaan Johana. Pasti arapaleun mah atuh Mang, piraku ka tetangga sorangan tapi kata apal ari Mang Diman sok aya bae taun teh. Yo cuawang katepas manya ngobrol balik pajanteng-janteng kieu di buruan teu hade atuh cek Johana teh. Muhun mangga Jang Uju mangga. Duanana saterusna arasup katipas imah dek dariuk sarta neruskeun deui obrolanana. Johana anu kadenge nyarita deui bari nyicikeun cai panas tina termos nyeuh kopi keur nyuguhan Mang Diman. Kalawuhna beuleum opak ketan jeung buboy sampo. Kuring bener-bener milu prihatin Mang, jang ito maot harita eta budak sakitu jag-jagna padahal mah beg deui hate Mang Diman ratu jiga anu tutunggulan ngadenge Johana nyarita kitu teh. Geus hayang sapok-pokeun ngomong negrakeun pamaksudanana anu curiga ka Johana bak nyadadak saheurin kuletah. Sedengkeun Johana kodratna salaku siluman tangtu geus bisa maca kana eusi hatena Mang Diman. Pangna ngajak teh ka imahna teh sabab aya nu arek dicaritakeun atawa unek-unek. Tapi Johana ngahaja teu nyanyakeun maksudna Mang Diman datang deui ka imahna. Hayang nyaho anjeun moal Mang Diman ngomong nepikeun ka pamaksudanana langsung. Johana asa aing siluman nganggap penteng ka Mang Diman mun ngamuk mah kudu hese yang lawanana. Bisa ketingali ku Johana paroman Mang Diman ka dirina bangun anu ngamuk kakeheul jeung curiga ngancan wani kedal. Nasibna we meureunan kudu kieu Jang Uju. Amang ewal ti kudu kuat jeung Abah nyanghareupan ieu cocoba. Mang Diman semur mahu. Nya memang taya di ewal ti kudu kitu Mang. Mudah-mudahan we atuh lawan anu karandapan ku keluarga Mang Diman ayeuna sing aya hikmahna. Mang jeung si Ibi kudu kuat jeung sehat sebab tereh hajat mulung mantu apanan. Johana kawas anu nyarita kitu tapi hate mah lain deui. Tapi emang kungsi ngadenge obrolan teh warga cenah.
malah eta warga teh ngobrol langsung ka Mang patale jeung maotna nu jadi anak nganta kungsi lila ditepikeun ka pamajikan mah da bisi salah paham pajarkeun teh anak Mang aya anu ngawadalkeun cenah eta jalma kawilang ngarti kana kabatinan Mang Diman saenggeus dila mikirna meureunan harita teh metak terus mepedkeun obrolanana kana perwadalan. Oh nah satu anu ngawadalkeunana mah piraku budak Mang Diman aya nu ngadalkeun mah Mang boga kawawan jalma anu munjung cek Johana. Nah eta pisan anu mata kapanasaran keur Amang oge jeung Uju sahada teu boga kawohan jalma anu munjung mah tuh. Mang Diman ngajawab bari unggep. Nya bisi wae atuh Mang teu nya boba aya jalmana kawohan Mang Diman nu muja kasiruman gawat kira sididik Mang mun kapanggih sasahana podaran gancang tuman jika nu nangtang Johana harita nyarita kitu ka Mang Diman bari hatena teu weleh seuri. Sedangkan hati Mang Diman sepanjang keur ngobrol teh sebenarnya mah geus teu paruguh rarasaan awak pating puriding pating puringkak disuguhan oge teh jola aretoh da bisi diwadalkeun kan ku cara kitu oge Mang Diman geus bisa ngajudi Johana mimiti kapancing ku caritaan anu memang setengah nyindiran ka manehna. Nya bener pisan jang hate Mang ngageremet jeung panasaran mun bener aya anu ngodalkeun Amang arek dicacak di walang-walang di podaran ayeuna keneh oge ku Mang mah cek Mang Diman anu katara beungeutna jadi beureum ngembang wera tandaning hatena memang keur nafsu hari bungkusan urut tahareun udakna pamere ti Johana anggar dina saku. Mang Diman teu wani gagabah dina nangtukeun tindakan sebab bisi nyalahan. Perasaan Mang bisa karasa ku kuring oge mun eta katidan tumiba ka keluarga kuring mata gancang Mang talungtik bisa aya nu munjung terus ngawadalkeun budak ka Amang. Johana nyarita kituna teh dina hate na bari jeung meupuas. Maneh geus curiga ka aing Diman arek kumaha ojah maneh saterusna. Mun nyaho teh aing nu ngawadalkeun anak maneh aing nyaho dina saku bajuna aya bungkusan urut tahareun pamere teh aing ka anakna. Jiga nama si Diman teh arek ngontrol ka aing ngan teu wanieun wakca cak hate Johana anu harita kalecok ngomong sorangan. Dina kaayaan keur kitu trojol Ceu Itoh karak balik di pasarna aturag anu ngobrol teh eureun. Ai geuning aya Mang Diman damang Mang hampura salaki abdi teu ngalayat waktu jang Itoh maot hari abdi nyeri suku harita teh asam urat jadi deui. Ceu Itoh bari ngecakeun belanjaanana terus munjungan ka Mang Diman ngajak kasalaman. Teu saweos-weos nyai alhamdulillah Mang keur sehat. Pidurana we sangkan budak Amang anu maot tenang di alam baka kitu tah nyai. Syukur atuh ari damang mamang mangga atuh gera dituang leuteunana abdi bade ka dapur heula nyimpen belanjaannya Mang. Oh mangga nyai mangga lajeng. Ceu Itoh muru ka dapur sedengkeun anu ngobrol jadi ngaler ngidul segala dicaritakeun teu ngabahas deui ngeunaan wadal atawa ngeunaan anu ngawadalkeun sabab aya Nyi Itoh. Tunda anu kacarita caturkeun mangkasam di imahna harita teh keur ambek-ambekan ka biinah pajarkeun ngumbar aib rumah tangga ka batur pedah manehna tara salat mani dibeja-beja segala rupa. Maneh mari salaki dibere gede usaha teh bat unggah adat dikasabeleun salaki. Mangkasam kasar nyaritana bari tipe polotot panona jiga arek bicil kabeh. Ari akang kunaon bet pepelotot kitu ka Inah salah naon Inah ka akang
Bina puguh terima ujug-ujug dicarikan ku salaki halpeun anak-anakna lak-lak dasar asa teu hade kitu peta. Maneh ka aki saleh ngomong naon basa eta Bio megati jalan ngajak ngobrol pada kuring tara kasama sigit ngobrolkeun tarajak aing peda tara salat mani asa panghadena bae hirup teh tampiling deui sia ku aing mangkasa ngangkat leungeun katuhuna anu meber maksudna mah arek nampiling bina lantaran keheul tapi Asep tertarima indungna dikitu-kitu bae sanajan ku bapana sorangan serenteng maju ke hareup kehalangan maksud tindakan bapana ka anu jadi induk amarah mangkasan jadi tumplak ka Asep lantaran waning halangan karena tindakanana seak cilebet pipi Asep akhirna anu ditampiling ku Mangkasam kotka asa ngaburi nyai Alah tulungan mak pipi wing nyari cek Asep anu ngagero kaget jeung nyari beuri ku leungeunna diusapan ke kamar Asep. ku biinah geuwat di titah ka kamar Asep teu kaleket gentak kelumpat ke jero kamar bari rambisak sedengkeun bina bari ngangis nyerika terus merhatikan salakina nu keur ngahulang jiga ngamuka reuwas sangkaan bina mah salakina bener reuwaseun lantaran kelepasan piring pipina Asep. Tapi sebenarnya mah lain kitu anu dirasa ku hate Mangkasam tapi kaget lantaran dampal leungeunna anu dipake nampilin pipi Asep bat karasa panas congkap parat nepi ka tulang-tulang bari nyeri hate anak panggedena ditampilin ku anu jadi salaki jeung kakara harita kituna teh da baheula mah tara galak kumaha ambak oge nah ayeuna bat beda tarajakna Mangkasam kadang nyarita deui mungguh ngandung ancaman awas ya mun sekali-kali deui ngomongkeun kaayaan rumah tangga kami arek indit gawe yeuh cek Mangkasam teu nunggu deui jawaban langsung ngagedik indit keluar ti jero imah ninggalkeun bina anu masih kasima ku kata kaayaan sedengkeun kaayaan wanci di luar harita teh geus nyedak ka wanci peuting Bimaya batjol pating sarblak tegenah cicing malah perasaanana teweleh ratu clear umpama tanggara bakal aya kejadian anu teu dipiharep tumiba ka Mang Diman salakina anu can aya keneh bae mulang disampak isuk-isuk indit peuting ge can keneh bae balik di selama anakna surti karena perasaan anu jadi indung pok harita ngomong Kunaon apa teh lami-lami teuing angkat-angkatan ananya ku emak nah teu diwagal atuh tadi basa angkat cek Nyi Salamah Bimaya ganca ngawalon bari narik napas panjang jiga anu sanggah ku eta kaayaan nya eta siapa teh ku keukeuh arek nepungan jelema nu ngaran Johana teh emak teu bisa megatan ukur bisa pepeujeuh sanggan bisa ngajaga diri ari taeun sugan teh moal lila pas kieu selempang sok inggis saya kejadian anu teu dipiharep we tumeba ka bapa hidap Nyai walon Bimaya damun Kang Diding can mulih mah kalemburna ku abdi bakal dipiwarang usulan apa sina enggal-enggal mulih margi abdi oge sami melang ieu tema sieun kumaha onam Bapak Bimaya jeung Nyi Salamah sarua melangku kaayaan Mang Diman anu keur indit-inditan sedengkeun Mang Diman anu keur dipake ka melangna harita teh tungtungna mah jadi latwe poho kana pamaksudan anu sebenarna langit kawas kawadaanana ka babejokeun ku ngobrol ngalar ngidulna malah bari disuguhan dahar segala rupa ka tamu riung dahar opatan di tengah imah opatan teh kaasup jeung budakna Johana teh dan sanggeus cukup lila aya dirinya uplak ngobrol bari disuguhan dahar Mang Diman terus bae emitan ka pribumi pok harita nuhun pisan jang uju Nyi Itoh nganjang teh ieu mah ngadon disuguhan dahar ayeuna mangsa pamitan geus peuting nu di imah bisi dedepeun
cek Mang Diman harita anu dipohokeun pamaksudana tujuanna alias belah kasadut make ilmu siluman nya nya tetera waktu teh teu karasa geuning geus teuting deui nah lain mondok we di dieu Mang daripada di mah loba ka pusing johana nitah mondok ka Mang Diman basa-basi. Muhun Mang mending mondok di dieu daripada peuting. Tema ce itu nya eta lain teh betah aya di dieu tapi mun mondok kindung barudak tentu bakal melang jeung dedeupeun mangga ajang nyai di kantun jagalah orang tunda heula sukan urang lajengkeun deui.